leungitkeun ilah nu kahiji ilah nu leutik anu dipi ilah lain ilah nu sabenerna ngerti itu siapa? Siapa kalau ruas si Dedi naon sia? nah teh ngomong dia Nah teh kadenge ku aing sia ngomong naon? kalau ruas gitu Saha? si Dedi Abongken Nabi Wirte di wengku letak tetulangan ngomong sakadaek sia teh dasar anak surili di Gunung Wayang sia teh ngomong naon ke aing sia teh si Dedi sakali deui sia teh ngomong naon si Dedi sakali deui si Dedi sakali deui sia teh atuh dede hore aing mah nu aing si Dedi sakali deui sia atuh ngomong dah naon hore sama nyaan sakali deui sia ngomong naon hei eta rag-rag sia teh atuh tong tutul yang ngadena hei si sakali deui sia teh ngomong naon atasnya si Dedi sakali deui Uing tadi ngomong si Dedi teh kasih ya gitu sing tarik kucing macet Dedi si Dedi teh saha kasih ya hari itu ningali meni alus oham cacaritaan teh sugan teh tacan dewasa geuningan geus dewasa anjeun teh geus sawawa jeung kaula suantar kita pilih aing aras bapak bener kunaon kudu ditampili beda tadi kaceplosan nyebut si Dedi dan kudu kaceplosan malah alus lamun maneh nyebut si kakuring teh alus pisan cing cirining anjeun teh geus sawawa Sunda sawawa teh ieu maksudnya depan anjeun teh rombongan kuring lain pan kuring pimpinan rombongan anak bungal penting kuring di ongkosan balik penting ieu mah ku pade ginanjar di ongkosan balikna cing cirining maneh teh anggota kuring kuring meureun saluhureun urusan barang bere duit mah tah lamun anjeun berarti anjeun teh rakyat kuring tah lamun ayeuna rakyat geus wani nyebut si ka pamingpinna tandana pamingpin berhasil ngagedekeun rakyatna teu nyieun rakyat anu nu loba kasieun dina ucapan-ucapan setuju kawakilan ku aing ngan hanya kal siapa kaleueuwihi tuh tadi untuk naon tapi kalau lebih naon sih apan ngesadarajat jeung ainghan kalakuan sia leuwih ti aing maksudnya lebih kumaha sih dengekeun ku sia ohang cek aing tadi leungitkeun ilah nu leutik anu ngahalangan dinu diri urang tujuh ilah nu gede anu jadi pamujaan urang ari maneh hirup teu ngukur ka kujur teu ngaragap ka awak cacak-cacak eta beungeut siga gunung di Garut meni patulik sakitu belegu deuleu eta sia beungeut siga tunggul di duruk eta irung sia siga batu ditampolan eta biwir sia siga gawir nu mulistir ari beteung meni pelentuk kitu suku jebra goromeheun coba kekeongan ari bujur meni tepos ari kanyut meni burut rupa maksiat teh geuningan meni goreng cek syariat manusia mah ai pelebak kalakuan ngalewihan ai mana palebah mana teu mati ya palebah beungeut si alus aing duit aing nu boga satata aing satuju sarua urang teh saamparan sajajaran nu diajarkeun di masjid sarua barisanana sabna sarua saanu datang panghaleuna berarti tiuk panghareupna sahanu datang pang panerina berarti kahitutan kudu dihareup lamun batal wudukna kunaon ai pelebak kalakuan siapa majikan gabeleg 5 belegu di Subang sia ngawin hiji
di Sukabumi ngawin hiji, di Cimahi ngawin hiji, eta di Soreang ngawin hiji, di Majalengka ngawin hiji. Pamajikan 5 anak 5 ari aing hiji keneh siap teh pangaleuwihana aing siap teh. Tadi kukulingan kemana nyari takun masalah nanaun tok balik degungun tok ari aingan hiji apa tuh kabitan kabitan Lain urusan kabitan sia ketua DPRD ge hiji, Pak Kapolsek hiji, Padan Ramil hiji, Pak Camat hiji, Bapak Kiai Haji Jujun Junaidi si ajengan matre. Oh, ajengan matre ieu mah 20 juta mah tara manggung. Coba aja bere ajengan Jujun bere besek kungkung manggung. iya bisa Tapi kan duit nu dikumpulkeun teh teh dipake ku sorangan. oh iya Oh, dipake ngabangun pasantren di ditu. oh iya mohon Oh, di pasantren Al